Wilujeng Uni tepang deui sareng Aang di acara Jatinangor Tengah Hulu. Dina wengi ieu aya sabaraha rupi anu teu acan nu kaungkap di sabaraha hiji tempat di Jatinangor anu cenah mah aya nu ngajagaana dukana wanita. Hayu urang sadayana tinggal ka tempat kejadian di haturana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bentar. Pemirsa Jatinangor Tengah Huni, ayeuna Aang parantos dugi di tempat anu saurna mah aya nu ngajagaana teh. Supados kitu mangga urang terus langsung ka paranormal nah panggilnya Ki Aep. Ki Aep kelas kada pakai SMS ieu. Ki Aep biasa. Biasa teh bisa saja pelanggan. Kumaha Ki Aep kieu cenah panggilna cenah tos sabaraha bulan kapeng keur gimana ya mohon seueur cariosan anu asisten kumaha cariosan anu di luar akal gitu dah saram gitu dah nya imah Ki Aep salaku pupuhu negara naon itu Jatinangor buana Cakra Dawinata. Aang hayang terang naon wae nu aya di dieu teh kajadian anu aneh teh naon wae Nalika mangga ki aya anu negatif lah. negatif salah naon kita Ieu teh salaras nama aya hiji bulatan negatif. Ya kita kuat ya hoyong kita seri aya tekanan kana pipi nyeredet kana manah nyeredet kana bebelenggu kana pikiran. Teh astagfirullah. Astagfirullah. Pemirsa Jatinangor Tengah Huni ayeuna Ki Aep bade siapkeun heula sasaji anu bade di naon nya diruatkeun mohon diruatkeun kanggo bae disurupkeun kanu Iya panggil eta ya. makhluk-makhluk nu araya dari maka Ki Aep di Panggil siap panggil kurang dia. eta buka geus tutupna Tuh bayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panas anjing. Panas. Cicing. Karang saya. Pak Usep. Oh, di mana? Di Jatos tadi. Kaula nu ngajaga Jatos Andika. Jatos eta nu saha Jatos anjing. Nah, ayeuna eta tempat aing di Jieun Mall. Kaula Paim eta Paim autis ya Paim. Eta nu ngajieunkeun mall eta. Mohon. Baheula sameme can aya umpad. Asana teh naon asana di dieu. Panas euy. Eta dinya teh asana naon bah? Dinya teh asana naon baheulana? Baheula eta teh kebon awi doang jang. Aki hayang udud euy. Udud yang udud. Tengeun haseupna jang. Abah mah anu haseupna ngalageunna jang. Cicing jempe di dinya anjing. Cenah aing dikieurkeun. Aing asa ditanggap kieu euy. Anjing. Aya naon maksud ngundang Aki ka dieu? Aki teh tiba heula teh di dieu cicing ya.
nya didinya tah nu paleba ayeuna jadi not mall didinya teh Mall teh nama. Nya, eta. Dudinya aki baheula dagang naon? baheula teh dagang cengek doang didinya teh Oh, teh. anjing Kep, ieu pun kep. Ieu urang genti we ieu mah. Terus kuda. Dah, kemana? Wah. Geus tageun. non dia euy Pemirsa Jatinangor tengah wengi tadi tos ayam makan terus disuruhkeun ka Kang Pebi sawarna Tanya anjing anjingnya. anjeunna teh anu disuruhkeun ka Kang Pebi teh jalmi anu nempatan mau Jatinangor anu kambukurna mah awi unggul salajengna abdi badai milarian deui naon nya tempat-tempat anu saurang serem langsung wae ka Ki Aep anu bade ngadeuwikeun sagarupina mohon Aduh kira SMS itu biasa. Ayeuna mah urang milari deui tempat anu langkung serem aya di paling luar panginten. Tapi mah urang ka ditu heula.